budak namu tigor pebobohan 3 tahun cenah Kangnya. Suwi pepegatan ditinggalkeun asa Ya kerugi. biasa tuh Nyi, ngaran lagi bobogohan. Tong muroning bobogohan Nyi. Nu geus kawin lila ge, geus waktuna pegatnya pegat. Padahal mah nya Kangnya, coba ngedit motor salila 3 tahun teh. Meureun geus boga motor ayeuna teh. Lamun lunas mah nya daripada bobogohan. Karena ngiridit motor ya mah. Nya ieu mah Kang, daripada kitu mending keneh ngedit motor salila 3 tahun. Bulan boga motor kiana. Dengar teh? Lunas teh. Namun dibayaran. Kabawa motorna mau dibayaran. Namun nunggak menyemoa meureun. Motorna dicopot ku leasing. Nah, dicopot ku leasing. Kapan ngedit motor Kang? Ya dicopot teh pada teu dibayar, Pan. Nah, atuh teu dibayar Kang. Kapan Yang kewajiban? teu bogaan duit, mata bisa mayar ge. Namun kira-kira nanti bisa mayar jeung teu boga duit. Nah, atuh makin ngedit motor Kang. Nah, jadi ka Akang. Kapan cek Akang tadi teu bisa mayar tiap bulan ada teu boga duit. Nah, Ya atuh teuing atuh. ari mayar mah lain ku teuing Kang, ku duit mayar mah. Lo sok ieu geura ngedit motor ai. Teu bisa mayar mah.